alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang yana ngawirid be kita 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana tambah deh 40 deh can aya karasana aing ngawirid teu karna Allah mah padaju capek mantak ngawirid kudu karna Allah teh abeh terus aing ngawirid eueuh karasana mah kos urang ngawirid pelet aja kurang diwirid 7 poe 7 peuting wirid gitu sakali deui udah capek aing wiridan kos nu eueuh deui bikang bae mulai tah geus hayang aing geus tasbih dipegat-pegateun ada eueuh karasa da wiridan mah asal aya maksud henteu lillah atuh geus terenggeusang kamari mah si budak eta masyaallah salat hajat deui kadeuleuh ku aing bareng kuari tilok tanya ente keur kamari mah kadeuleuh salat hajat teh ku kuali tilok capek saca kurang tuh karasana ku aing puguhna mah aing kapanggijeun kuntilanak bae kaluar bong lamun teu karna Allah mah capek tapi lamun urang karna Allah beki kebel beki nikmat beki lazat beki indah sebab lamun aya unsur-unsur duniawi moal ngeunah tapi lamun urang karena Allah makin kebal nikmat ngeunaheun dibere ku Allah ke hikmah ngaran aya kanikmatan moal ge tentrem nya lamun teu ku Allah teu dibere kanikmatan beres di jero hate teh nikmat ngeunaheun nu kos kitu mah hese dicaritakeunana sebab eta mah penemuan ruhani iya jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh datang Waalaikumsalam katuan aun maneh enak kula kan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimeunangkeun ngabukakeun san ngawiridna sipulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cek Tuhan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teu dipuas jadi bejakan itu kuat atuh ngaran aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan teh wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tek diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan la ruhi haji pendi nutup atuh nu karasa ge rutup cek cenah kok jadi bararacat kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun dibukakeun aya ditutupkeun tah eta siga da ji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus tuan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak
sadunia ieu sadunia lain di urang bae dipuat bae teh Syekh Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna enta komo atuh woh urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya udah tapi tetap di aku bae ya aku cek pas dek ditulis ku malaikat kula waka ke tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtung ya mencarang kena kapal nyana jadi kenek bawa Masya Allah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang geus urang eueuh di mana ge anu buca baca Tuhan Syekh tadi buat kurang kumaha hararebat anu sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai ajeng pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara Tuhan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah ai nu henteu wirid kadinya teh henteu tapi Tuhan Syekh Abdul Qadir muk bae sadunya muat kabeh kan asal geus sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali tadi Tuhan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku Tuhan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula nu mah teh asana sogol ngadeng aing mah asyik ku aing tuh tapi ngirain seubeuh perasaan henteu cara kieu teh coba hadiahan pribados ceble tah mah positif ayo gitu lah coba ke hadiah aing ge oh cek urang bener tah ye nu geus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong teh pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana aduh tah jelema ngawirida yang ketenangan ieu we tenang. Lantaran geus sababaraha taun eueuh ketenangan, datang ka Tuhan Syekh. Kuatkeun ngaran kaula. Coba kuatkeun di silsilahna. Set masyaallah teu kebal. Teu kebal langsung sebab hadirnya. Ji aya sakat hadir urang mamaca kitu tah. Kutub robbani walan dulu kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiberde tayang aing gayang hadir ceknya kunaon pakai usaha ya kutub robbani tuh jadi ya dia waliullah bakumaha gitu masya Allah. Aya jelema teu percaya ka kawalian Tuhan saya teu percaya aing teu percaya Syekh Abdul Qadir wali cek yana sebab jana sok naik kuda aju kudana pang bagusna wali mah cenah cek yana teu naik numpang bagusna terus keur naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh Tuhan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda itu ditumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mah moal numpak kuda leumpang karunya si tumpakan berat teu nyana menta ditumpakan kula ngomong
ulah naik nusasa kula becak kuda salila kura sehat dah nyok udah ngomong terpercaya mah hese terpercaya mah hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngabeurateun kanyan wah nya babawaan nya tuan mah nyambi bisa teu berat mun hayang nyaho ye dedekeun ku maneh dedekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel ka kuda didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun hayang percaya ulah kuari moal milu jeung kuda sila bede luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bede luhur kakarak kita percaya masyaallah kakarak percaya aja nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah tuh mungkin tuh atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh isi geus numpak tancan unggal numpak kuda cak kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsa mah aing waduh itu makan kutuan teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang disarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondo ya jakna kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema mah leutik atulah nyaho cenah berat cenah dosa meureun sakena ieu kuda ge ngomong Masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat asal biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasanya namun biasa bae tempat jeger tempat jeger hampang lamun komo biasa hampang mah itu kos keur hirup da bae nah hayangeun kuda nu sejen keukeuh hayang ngomong ka Tuhan sekula yang ditumpakan sakali becak geuna teh kumaha tumpakan karunya teh akan ku sebab hayang jadi karunya tumpak kalinya nya ge usah diset bae geus tumpak tancan cak kuda entos Masya Allah teu karasa nempel aja atuh nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh nyanana embung milu atuh terus we ka ditu kuda nyanaan iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami kayak kitu sarua malah Imam Abu Yazid kan bari numpak himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dikahimarkeun bae kok dipanggul sih harerane unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tunggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong Tuhan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si jalega besi berateun besi berateun himar besi berateun pan meureun ditenden di dieu ge berat bakur ditenen di pundak atuh nya berat bakur bae jadi dijadinya keneh teu ceukna besi berateun ditenden di dieu mah teu kaharti cenah besi berateun kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh bakur berat henteu pan bisa henteu mun hayang nyaho cek kena kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha cek kena teh
lamun ieu babawaan diteuneun ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun diteuneun di pundak ulah atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjang tuan panjang tuan ge meureunanan akur berateun teu pan bisa teu pan kula mah teu nempel ka himar tukar arti menya teu nempel ya hayang dibuktikan kotek himar terus melurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sakiana jaheul tah batak ge ulama lamun numpak naon babawaanna diteuneun di pundak di dieu sebab lawan kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpahkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpahkan ku si eta mah merod asal endeg geus kikian bae geus kikian bae ngomong ka baturna sia bae emang kuna aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tah beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan teu ngaberatkeun ka hewan teu ngaberatkeun naik kuda naik himar emangnya nempel teu berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berateun teu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain bae ka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran karena hati jembar mau berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan sabaraha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babawannya haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teu mau berkah di warung urut nyana beli rokok beli lauk beli naon candat can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu Masya Allah urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya dua hayang mere mah keur mah aya aju janana hayang sugema perasaan aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran nu embung bere nyumput pan aya guru sia teu hayang lah bulan kamari geus datang ka dieu juk teu hayang kajeun teu kapangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa moal berkah nu karasa berkat ka bawah goyana jadi tenang idza dzukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri-siri mengatakan gus jelas tabah bu non kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kang Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sebenarnya murid teh Noel deh kunaon capek tadi ge ulah milu teu kulah hayang milu ka ditu geus balik deui ke Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek wala zabi ribet geus atuh kieu betul ya cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek
geus atuh cekelan sorban peureuh teu kebal datang ka Cirebon datang itu cuaca eta tadi berapa lempang lalawa omong penting mah datang engke balik nanya mikiran balik balik dah kula dicekelan deui mah masing-masing balik mah ada tapahara jasa Masya Allah karim teu meunang teh ilmu kitu digunakeun lamun can darurat ilmu kawalian teu meunang digunakeun tah lamun can darurat lamun memang capekna karak setengah capek mal bisa tapi lamun geus capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun kadieu capekna karak boh jang diri boh jang batur karak dipetakeun Masya Allah jadi orang kan milu jeung nu kitu mah tenang tentrem moal aya teh hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta manji mun capek jasa enggak sia di dieu tungguan pokoknya saya balik los di dieu tungguan di dahar mau los balik terus bae pada tangarana jayomkeun teu geuraheun kan kana teh Masya Allah jeung balik baten teh bareng ayeuna geus teu kuat bae bila perlu di ais ya Allah ya Rabbi ngeunaheun ari nyaritakeun ahli Allah mengeunah Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur balik Alas Roban balik di Alas Roban penting yana mau tungked cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh abeh kaburu tahajud sare layap saeutik ke tahajud geus wah ieu bangun aya gubug cek sare di gubug tungkedna diteundeun beta di lawang gubug tek nyana sare beuti gudang ngangan sumur turun ka handap saeutik aya cai wudu salat di gubug beres berangkat itu berangkat teh gubug eueuh gubug tadi mana eueuh Masya Allah horenganan hulu orai calangap gitu ima jadu tadi teh horenganan Masya Allah cak saya jadi saya Nawawi teh HS diletah orai ingan ngembol cak yana teh ingan ngembol ayeun biasa orang letah orai pan eta lain lalagan atuh lamun si eta mah sarenya geus tinggal wala-wala cak mah tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus eueuh kuburan-kuburan acan dileg-leg belep Masya Allah eta jadi cak orai teh kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun deuk ku baca maka wali mah jin batak atuh teu sieun sarajan ka orai geus semua oraina ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan aduh pan urang mah neuleuh orai leutik oraina ge nang tangan wah orang itu nang tangan ka urang teh lupat lamun upah Monggol mah ye cak orang teh sieun sia ka aing encan di kuburan sia orang sujaul akro kakara ku aing doang sia lumpat engke lupat ka mana sia ayo sia jelema nu teu zakat engke tah sujail akro ye cak orang ngomong orang ge nyaeun kan sagede aing bae sia lulumpatan di kuburan sia deuk lupat ka mana leg-leg sia orang ngomong orang ngaleo eta pan urang Masya Allah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai calangap diletahna ya Allah ya Rabbi Masya Allah kanyahoan anak eta orai teh deui ditungkedna teh luhurna lencos aya getihan urut nahan tah kata
cik Syekh Nawawi teh hampura teu salah cenah teh. Eta bisa hampuran gitu. Mun urang mah beneran mau tungked dia. Heuh sia. Orangna leos. Masyaallah. Nurut. Teh Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitabna lain alangan waliun min auliyaillah. Cek urang kumaha kuari kaluaran misro doktor nyieun kitab urang embung maca sebab naon sakadar akademis atuh ieu kieu mubtadana ieu kieu khobarna ieu kasimpulanna qadiyahna ieu bilagahna ieu sakadar akademis atuh bararisa urang ge lamun pangangguran majuan jieun teu bisa. Tapi kan orang mau tuh, ya hebat kan nang aing. Urang mah gitu bae. Wali makan lain geus ngarang teh tutup ke istikharohan ka Gusti. Mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun, mun eueuh mangpaatna ulah Gusti. Ulah aya unsur-unsurna. Urang mah karak nulis sholawat bae dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin. Harus ada izin dan izinnya harus 5 juta. Tolol teh. Dikamangpaatkeun geus ulah kitu eueuh tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi. Kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi. Berapa kakarak boga itu dilarang memfotokopi. Berarti kan aya unsur-unsur urang. Terus gitu. Beres. Teh tentrem jeung wali mah tentrem. Masyaallah. Wirid ge. Ieu cenah Quran ber ulah, saeutik mah ulah. Mingpang geus minggir deui bae kawalianana geus eueuh. Henteu, ayo terus. Satungtung aya manfaat. Ngeunah. Nah ieulah urang poe Minggu ulah ngajakan batur. Abeh gede daharna urang. Geus urang bae lempengkeun ka Allah, lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah, lempengkeun ka wali Allah, libatkan diri aing endeup hadir zikir babarengan jeung jamaah maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng, pitulung ti para wali Allah. Insyaallah. Emang kumaha deh? Anu paling indah jasa ka hate. Ketika ahli-ahli Allah, wali-wali Allah, syuhada-syuhada di akhirat surga. Nu sakicep, nu sakilat, anu lumpat, nu hiber, bro ka surga. Apaan potongan karya? Ieu potongan naon ieu? Kredit aya di nyana. Bunga bangai di nyana, HP diceuli ge aya. Masa ka sorga potongan kieu? Asal ieu mah gejebur kabeh mah. Dipimpin ku si eta ngagejebur. Tah, urang teh kumaha bakal diembungkan ka neraka. Ketika para wali Allah dekana ka sorga, para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana. Ali karamallahu wajah, pemimpin wali Allah berangkat. Cak Kangjeng stop. Ieu rombongan sa wali-wali Allah. Keula. Ulah wakal mementingkeun sorangan maneh mah di ditu geus jelas. Istana geus aya, bidadari geus nungguan, kenikmatan geus aya tah. Tulungan tah. Ayo coba cah nu pernah nyebut-nyebut ngaran maneh. Jangan. Ya Allah, ya Rabbi, para wali mah teu meunang. Syuhada mah geus diheula ka ditu. Para sahabat selain 70.000 geus tari heula. Anu can dibere nu teu dibere mandat-mandat geus tari heula ngeunaheun da mah geus solihin kabeh geus diheula. Tapi wali Allah ulah waka cek Kanjeng Nabi. Deuleuan heula beusi aya nu wauh ka mana. Ayo salametkeun. Lamun urang nu wauh cuman kumaha? Aing mah neuk milu ka ditu ka Abdul Qadir. Emang sia wau aing mah osok milu. Baheula teh haol-haol bae mah. Sia aing mah henteu. Milu ge aing mah jauh.
Daharja ente aing mah daharja aja merek komo merek mah tah ieu di stop ku Kangjeng para wali Allah ditahan neuleuan muhibina pecinta-pecinta nu ta'alluq ka nyana atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganan eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat tuh deuleuan heula tah urang mah susuganan we atuh aya di dinya bareng kadeuleu oh iya ya sip cek plan saya ya oh iya mah teh ya tah sangaran ya aja pendek ulang ada tuh ieu di bukuna eueuh ieu kumaha baca teu karena Allah bacana ya di exit nah urang lamun inget ka dinya kan indah jasa mah enggak wae teu percaya atuh saya tujung Muhammadiyah urang mah salila urang boga kayakinan atuh kitu deuleu di manakibna raya Masya Allah karim indah amat ketika manehanana milihan ayo kade urang geus aya di dinya salah ya Allah ya Rabbi masih loba keneh da ieu mah keur carita tentrem hate urang di dunia urang tentrem di akhirat urang kabawa mudah-mudahan urang kabehan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi urang ka aku muridku para wali Allah leuwih